Alhamdulillah sagamlangna ya waktos kersamu balik parantos aya di payunan urang rupi kahormatan kapihatur ka mantena disanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam salapan, tapi nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri. Hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun bapak ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter kunaon make jeung ka dokter eta teh jawabanana hayang cager. Jadi jalma teh kudu puguh kana tujuan nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Ta ieu judulna pangaosan. Ai pangaosan sabenerna hayang naon. Nah jika nu teu puguh tujuan itu ari pangaosan sabenerna tujuanana hayang naon. Cek bibir hayang ilmu kade cek hate mah ukur hayang panggih jeung urang. Lamun ibu jeung bapak cek ibu tujuan pangaosan teh hayang menang ilmu maka geratannya awak sorangan. Tong nanya batur, tong nanya dulur, tong nanya tatangga, tong nanya baraya, dah hirup mah kumaha cek urang, tak tanya teh awak urang. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka diri urang kira-kira ieu awak sanggup moal mawa eta ilmu. Da loba jelema sarakola luhur harayang ilmu tapi naha geus boga ilmu sakapeung ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung hatena. Well. Dalamun jalma boga ilmu bisa mawana maka ilmu luhur teh bakal katempo tawado hirupna. Lamun jalma mawa ilmu bari bisa dina hirupna maka jelema luhur ilmu teh bakal katempo tawado dina hirupna. Sabab ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah bakal jadi cahaya hirup. Lamun ilmu jadi cahaya hirup maka bakal katempo ilmu teh. Lamun jelema salatna tungkul bakal katempo tawadu sabada salat. Pan ieu mah sakapeung geus salat ngadondangah asa aing pang salatna eueuh ilmuan tah hirup teh. Da eueuh ilmu kudu jadi sombong atuh hirup mah. Matak al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Kabeh oge arapal ilmu tahajud. Nganda ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuki hees atuh. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah eta teh ilmu, tapi sakapeung mah pedit anger dikukut. Da kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, tapi sakapeung ustad ge sok parasea. Di mana ilmuna atuh? Da ibu ge ararapal ka salaki kudu hormat, geuning duit leutik mah jadi. Berarti ieu teh ilmu teh di mana Pak karek samet dina sirah can katempo dina hate sedengkeun tempatna ilmu tempatna cahaya ilmu adalah dina hate matak gambaran lalakon ilmu lainna biwir lainna otak lainna hafalan tah ilmu mah aya dina perilaku jeung kahirupan pek kadinya
saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Jawabanna ngan hiji, qalbun salimun, iwal ti jelema nu hate bersih. Lamun jelema boga harta bari alus hate, beuki loba hartana da beuki bager hirupna. Nu miskin katulung, nu yatim bakal kabere. Harta cicing di jelema nu alus hate, nu paling paur harta cicing di jelema nu kotor hate. Beuki loba hartana beuki sombong dina hirupna. Karek make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo. Make gelang teh nepi ka 2 nana digibri-gibri jiga nu setruk. Nah naonan harta dikitu-kitu, padahal harta titipan ti Allah, harta pamere ti Allah, nu bakal meakeun, nu bakal ngeuweuhkeun ge Gusti Allah. Jadi urang mah sakadar jembatan. Jelema alus hatena tuluy boga ilmu, maka bakal tawado hirupna. Artina tawado teh boro-boro mah kolot budak leutik bakal dihargaan. Teangan ku ibu jeung ku bapak jelema nu boga ilmu tapi ngahargaan budak bolon. Palebah mana orang kudu ngahargaan budak leutik teu apal Quran, budak leutik teu apal hadis, budak leutik tara salat, budak leutik tara ka masjid, tapi hampura budak leutik pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Nu paling paur urang nu geus kolot nyaho Quran, nyaho hadis, salat osok, lamun gurger jeung pasea 5 tahun can beres-beres. Allah, keuna ieu ceramah demi Allah beda ungeuk-unggeukan. Matak budak leutik teh aya naon eta budak, padahal budak teu boga ilmu, budak teu apal Quran, budak teu apal hadis, tapi naha budak lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng aya nu dijamin ku Allah taala yuladu alal fitrah. Tah anu mahal teh yuladu alal fitrah, kasucian jiwa. Matak tugas urang mah kumaha carana memeres ieu hate. Matak dina pangajian nu kudu robah teh lain tiung jeung baju. Nu kudu robah mah eusi hate bubar ngaji teh. Lamun pengajian karena tiung jeung baju salaki bakal lieureun. Senin kudu warna bodas jug nganyuk pan bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben melian baju. Tah nu kudu robah ladang ngaji, maca Quran, maca hadis, ribuan kitab baca, guguru sing loba ngantanya hate robah aca. Mumpung di dia loba santri pek ribuan kitab bararaca, guru sing loba, ngaji sing bener, Quran teleuman ngantanya hate. Lamun hate aya kana sifat geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, elmuna karek samet bibirna can katoong eusi hatena. Well. Tah. Teu percaya mah kitu tah sabab nu ngaran ilmu mah kawangku ku 4 rupa. Lapad, makna, matan, maknawi. Ilmu teh aya lapadna, 2 aya maknana, 3 aya matana, 4 aya maknawina. Lapad makna arti, matan eusi. Ta ilmu teh eusikeun kana jero hate sehingga maknawi katempo sifat perilaku jelema nu boga ilmu. Lamun ilmu bab zakat da katempo zakatna, ilmu bab sedekah katoong sedekahna. Ulah ayeuna di bibir ngomong sedekah ari sorangan kumed. Aduh, rada nyerinya euy. Ari ongkoh kudu ngajaga nilai persatuan jeung kesatuan, tapi sesebred wae ka batur. Pan eta teh teu katoong elmuna teh berarti karek samat bibirna can katempo eusi hate nu sabenerna. Padahal hirup manusia darajatna lainna harta, lainna pangkat, lainna jabatan, lain dina luhur elmuna. Tah harkat darajat manusia gumantung kasucian eusi hate nu sanyana. Well. Keun ibu beungeut hideung mah teu masalah keun bae. Keun we beungeut hideung mah teu nanaon ngan minimal atuh amis budi. Ulah keur mah hideung hasem beungeut pan eueuh pulungeun teh. Keun bapak hirup sangsara teu nanaon. Ngan minimal teu hayang cukat-cokot kana barang batur, tapi poe ayeuna mah pan loba jelema beunghar tapi ngabangsat. Mana bukti jabatan luhur dasi boga sapatu naker tapi nah hak rakyat leutik dicapluk tuh eta beunghar tapi bangsat geuning. Aduh. Sangsara teu nanaon urang sangsara dan penting mah hirup we. Pira di dunya paling 70 tahun, paling 80 tahun, ari alam akhirat alam langgeng na jelema katipu kudu umur 70. Sangsara sabodo teu burung we dahar, teu burung boga imah, teu burung tibrah hees. Tuh iya nu beunghar pak jabatan luhur gaji gede tapi hak rakyat leutik dicapluk katipu ku dunia anu sabatas gecepanon. Bener matak hirup manusia gumantung eusi hate da ieu teh nu hadir teh kabeh oge pararalsu atuh.
Sagelis-gelis na ibu make make up pakai blush on sesengitan da demi Allah kuring mah teu kabita. Kunaonna nagerhana teu kabita ku ibu? Teu da ieu mah nu ditempo teh atuh kapalsuan dan nu aslina mah lain ieu. Nu mana nu di imah wayah kieu daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, digeugepan huak kieu bau kelek. Matak ieu mah rapih, wajar deuk pangaosan, tapi keur nembongkeun alam kepalsuan. Pak Kades asli palsu da eusi mastakan mah keur mikiran koperasi merah putih itu. Nu beunghar asli palsu palebah mana nu beunghar palsu deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngebanding-banding jeung kabeungharan batur da loba lalajo perkara anu tumiba ka nu saja. Urang imah hiji batur boga dua maklum jelema beunghar pan panas hayang boga imah dua sertifikatna kabangkeun. Mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun heueuh hareupeun batur gaya imah dua mobil dua toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul nyang saramaneh sebenarnya mah kulala jo batur teh nyang saramaneh matak nikmati perkara anu aya di awak urang tong sok lalajo kanikmatan nu geus dibikeun ka awak batur bener nana gerhana asli palsu apa palsu bu teu kudu ibu nu nyarita kuring we ngomong palsu ieu jigana ustad di dieu mah arasli ngan kuring mah rumasa palsu keneh palebah mana kuring palsu ceramah jiga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu teh karek lalajo ceramah kuring pancan lalajo bageurna kuring tah lamun bapak hayang apal aslina kuring Pak Kades tinggal ngaharewos sae pisan ceramah teh kedah kitu yen urang kedah nyaah ka fakir miskin punten we aya nama amplop moal dibikeun cinta nah Pak Kades moal dibikeun pancek saramah salira kudunya ka fakir miskin urang bagikeun we nya ayeuna keneh ka fakir miskin kumaha cek kuring make jeung ngulem atuh tuh palsu geuning matak aslina urang teh saha nah ieu nu dilalajoan ku kuring asli bapak teh nah eta nu ditongton ku kuring nah ibu nu lalajo kuring hampura manusia mau sakadar pupulasan nu leuwih apal dirina lintang ti dirina matak batur dek cobrot kitu bae ge moal nyahun aslina mah moal bener ya moal apaleun tak ayeuna ibu dibalik jilbab kuring teu wani nyebutkeun soleh kana jilbab ibu nah dari jilbab mah aya tokona tinggal meuli we langsung pake tapi hakikatna mah cantang tuh urang di jilbab teh munian sirah hepek tuluikeun da memang kudu ngan wayahna aya fungsi tina jilbab gerabunian sakureling bungking nu aya dina sirah ceulik bunian bibir bunian panon bunian na teu era ari jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki na teu era ari jilbab badag papolotot ka salaki na teu era ari jilbab badag teu kaur batur nyeun kagorengan bibir urang renyem lamun teu ngagogoreng batur di mana letak jilbabna karek samat sirahna can katempo eusi sirahna Allah ieu mah jigana kasiniran ibu-ibu juga yang balik we matak lapat makna matan maknawi lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna pan urang ge bari nyebutkeun bismillah Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih budak santri katalar bapak apal kuringnya ho ngan palebah matan teh eusikeun atuh bismillah teh kana awak sehingga bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih singkat tempo tina hate sifatnya ahan asian jeung dedeuhan boro-boro ka pepada manusia anjing budug di jarian butuh dahareun pek alungan kakara ka tempo Rahman Rahimna iya mau ari ngomong bismillahirrahmanirrahim tapi tatangga teh dahar kuat diantep nah kos nu rada gelo hirupna teh nya kurang cager jika nama bismillahirrahmanirrahim dibaraca tapi nah ngontrog tatangga pasea gurger jeung dulur teu akur jeung baraya anak incut teu beres kelantaran warisan kolot di mana letak Rahman Rahim boro-boro jeung batur jeung dulur geus kitu peta tah umat Islam teh kudu katoong Rahman Rahim asupkeun kana hate bakalnya jeung NU bakal layeut jeung Persis moal siligeureum jeung Muhammadiyah bakal babarengan jeung kabeh sahadat nasarua Islam nasarua Nabi nasarua Ka'bah nasarua artina dulur urang nah poe ayeuna loba jelema papaseaan jeung Islam eta sorangan mikir atuh aduh nah memang musuh urang teh itu
Nah memang na musuh orang teh nu keur salat, nah memang na musuh orang teh nu keur zakat, nah memang na musuh orang teh nu sahadatna sarua, lain musuh orang mah lain eta, musuh orang nu sabenerna awak bapak masing-masing. Lamun jelema beunghar musuhna pedit tuh. Lawan tah pedit teh ku urang, lain haben nyebut pedit ka batur sorangan ge pedit keneh, tah lawan pedit urang teh jelema beunghar musuhna pedit, ai pedit aya di batur lain aya di urang. Jelema nu boga ilmu musuhna sombong, tah lawan jelema nu boga ilmu teh ngalawan lain ngalawan batur, lain saban geureuh ka batur, lain lalajo ka gorengan batur. Jelema nu boga ilmu musuhna sombong, sombong bijilna tina diri, matak paehan tah kasombongan tina diri. Heueuh wel. Tuh. Nya musuh urang teh lain batur, musuh urang teh diri sorangan. Lamun bapak leket ka masjid, ibu-ibu resep pangaosan musuh urang naon ria, lawan ria na nepi ka embung ngabeja-beja. Ieu mah boro-boro deuk tahajud geun nyeun status atuh OTW tahajud. Beres tahajud ria datang keneh kunaon jiga nu tunuh tahajud atuh. Eta musuh Pak. Nah ari jeung batur urang silih gorengkeun, jeung batur mumusuhan, jeung pada Islam parasea, paseaan mata diri urang. Nana gerhana ge kikieuan maruk teu pasea unggal peuting pasea. Nah Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta, kumaha ceuk Nabi, kop mere kuring ayeuna bakal dibere amplop pegat ku bapa belah ditu, insyaallah moal balik aing nepi ka subuh tah. Nah daripada lapor amplop musuh teh Pak. Matak minimal kuring boga tujuan datang ka dieu lain deuk neangan duit demi Allah teuing lain deuk neangan duit deuk naon atuh minimal atuh ilmu agama nararepi kana hate sewang-sewangan, lain deuk ngageunggeureurkeun bapak, lain deuk ngageunggeureurkeun ibu. Istuning ieu mah peringatan we keur diri pribadi sim kuring. Kadar eta bapak rek nguping mangga bae abdi mah deuk bubar pek deuk bari dahar silahkan deuk hees mangsa bodoh. Da ieu mah ceramah teh lain keur batur, keur awak kuring atuh kedah eta batur ngadenge hepek atuh batur resep silahkan, batur deuk ngewa mangsa bodoh. Nah boro-boro kuring dipikang ngewa ku batur, sakapeung mah diri kuring ge ngewa kana awak sorangan. Aduh. Heueuh wel. Tuh jalma maca Quran pan sakapeung boga musuhna, naon musuhna? Asa aing pang pinterna, asa aing pang bisana, gerapaehan eta sifat kitu kakara Quran berjalan dina akhlakna. Teuing haben wel-welan. Tuh. Lapad makna matan maknawi. Apan rakyat ge boga sok nyebutkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Eta mah karek ngomong, boga sawah alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, boga motor alhamdulillah, boga mobil alhamdulillah. Eta mah karek nyarita, mana gawena tina alhamdulillah. Tah lamun jelema beunghar boga gedong, boga sawah, boga motor, tuluy ngomong alhamdulillah, gawena mah geus bisa nolak BLT. Ieu mah beunghar heueuh gedong boga, sawah boga, kana BLT hayang atuh riweuh nu sangsara teu kabagean dan nu beunghar nu meunangna. Matak naon lamun nu beunghar sadar diri, gedong boga, sawah boga, udud anger keneh menang BLT, datang ka Kadesdes, hampura moal deuk narima, kuring mah alhamdulillah boga sawah, kuring mah alhamdulillah boga imah, kuring mah alhamdulillah dahar ge 3 kali pangmikeunkeun ieu BLT teh ka rakyat anu bener-bener butuheun nu sangsara, da kuring mah jelema aya, hampura des pangmikeunkeun ka ditu, keun bae ngaran mah ngaran kuring, ngan wayahna ieu lain hak kuring, bikeun ka ditu, ta eta alhamdulillah dina wujud bentuk kahirupan. Allah nu kitu nu beunghar meunang ngada dempes nyebutna ge lumayan tuh lu menyebutna teh lurah bageur cenah teh. Lamun urang sadar kana alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah, artina teh lapan maknana sadaya puji kagungan Allah, matan eusi tong hayang dipuji da kabeh ge puji mah nu Gusti. Tak ayeuna maknawi teh teu ngayang-ngayah hirup, mun ngayakeun sagala rupa teh teu hayang sanjungan batur, teu hayang dipuji batur, teu hayang di sanjung batur, teu hayang dihargaan batur, teu hayang dihormat batur. Tina alhamdulillah maka lahir tilu, nu katempo, nu kadenge, nu karasa iwal Allah. Nu katempo iwal Allah, nu kadenge iwal Allah, nu karasa ge iwal Gusti.
da moal rungsing jelema tuh Pak. Lamun jelema masih keneh nyalahkeun jeung jelema teh eta teh alam cangkang. Lamun jelema geus bisa nyalahkeun diri teh eta teh rada eusi. Lamun jelema geus teu bisa nyalahkeun batur jeung geus teu bisa nyalahkeun diri artina narima kana takdirna teu riweuh hirup. Gara-gara maneh cenah urang jadi we teu jadi kades tah cangkang teh. Ah meureun kuring we cenah teu jadi kades teh da kedul kanu maot tara datang kanu hajat tara sumping pangaosan kitu deui teh eta teh karek eusi. Lamun teu nuding batur teu nuding diri takakara disebut ma'rifatullah apal kana takdir dirina. Lamun kuring jadi kades cantang tuh kuring mampu mingpina matakdina teu jadi alhamdulillah Gusti. Atuh keur nu jadi keur nu jadi teu kudu nepak dada asa aing pang jadi nah dari weuna ge bebeakan pan ngaran pamimpin teh kudu boga panon jeung kudu boga ceuli. Panon keur nempo ceuli keur ngadenge. Matak pamimpin mah geura tempo aya rakyat teu dahar geura dengekeun aya yatim didengekan teu jajan maka pamimpin jadi solusi kahirupanana nempo jeung ngadenge. Aduh lain lalolong jadi para mimpin teh teh. Ayo manehna bala leunghar geura sok ibu pikir jam lagi kuat 11 M si Oni. Nah ari rakyat jompo loba nu teu boga imah heubu loba rakyat nu teu dahar fakir miskin hayang sakola ge ngek melaan eukeur biaya si itu mah bebengok teh geuning aduh batuk saeutik ge leos ka Singapura. Nah ari rakyat boga BPJS ge ka rumah sakit loba ditolak nah datat katempo berhentina samping kebatna ge nu sangsara mah. Paribasa eueuh ruangan mata kuring mangga doa keur jelema anu salang-sara mah sing sarehat lahir batin. Ulah wawuh jeung rumah sakit bisi nyeri hate. Keur nu sangsara mah entong hayang apal panyakit cukup we apal ubar teh nu aya di awak urang. Mata hirup mah lamun hirup sangsara ubarna hate sorangan narimakeun. Nu paling paurnya sangsaranya panasan keur mah sangsara ririwit deui. Batur nyen gedong nyeri hulu atuh da. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah mun taber. Atuh batur meuli mobil paeh we. Pan lapur teh. Heeh, nya sangsara nyari riwit, mata hirup mah geus tumarima kana kanyataan nu ku Allah dibikeun. Nana gerhana sok lalajoan ku ibu ieu teh keur narima takdir. Da cek logika matematika mah kuring biheung payu ceramah demi Allah bajuna ge kieu calana kieu buuk rancung pan ai batur mah ajengan teh udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek katempo ajenganana matak lamun datang teh nu disambut ku mustami wilujeng sumping al mukarrom coba urang pan si ibu ge well henteu assalamualaikum. Pan bieu ge bapak-bapak teh tarurun ti dieu teh panitia kalebak panya teh marentah doa da kuring mah apal kanu di udang mah nyungkeun doa cenah Pak Ustad kangopun anak da ka urang mah nyungkeun selfie cenah Pak Ustad. Aya beda. Heeh. Tapi ku takdir Pak. Baju kuring kieu calana kieu da moal pipayueun atuh dina ceramah. Demi Allah disebut Ustad ge uyuhan. Tapi nah ku Allah diberi amanat sajawa barat ku kuring ka kurilingan bahkan lamun edeuk mah edeuk ka Jepang kuring deuk init ka Hongkong kuring deuk init pan aya paguyuban Jepang paguyuban Sunda Hongkong ngan deuk naon da kikieuan teh lain hayang terkenal kikieuan lain hayang viral kikieuan lain hayang jadi dai nasional internasional anger nu boga jasa mah lain dai anu jauh tah dai nu deukeut ustad setempat eta sabenerna mun nya nama. Nu ngagaji nu mayar budak ibu bisa ngaji eta tah nu kudu dihargaan mah lain ustad nu jara rawuh dihargaan aduh wilujeng sumping jamaah ge kuat loba kanu jauh mah coba nu deukeut 10 bari api-api ngompol 5an. Heeh ya tuh nah ku takdir jadi kuring teh ieu teh keur narimakeun kana takdir. Matak lamun aya jelema amek kana payuna kuring kunaon nya euy bebengok jelema eta payu-payu teuing heuh sok atuh sia sok amek ka Pak Kades kunaon euy Pak Kades bet jadi kumaha ceuk Pak Kades heuda takdirna cobaan atuh maneh jadi kades antep Pak Kades saminggu cenah mecakan da moal teu bengek atuh. Artina saban nu ku Allah ditakdirkeun jeung kakuatanana jeung kasabaranana jeung kapribadianana lamun kira-kira ibu jadi kades sanggup teu hirup. Lamun bapak jadi mubalik jiga kuring sajawa barat ka kurilingan da insyaallah moal teu bengek atuh Pak. Unggal peuting mah cobrot wae.
pan bieu ge karek datang ka dieu bari ti ditu teh jam 3 artina kuring teh can dahar kuduna mah suguhan dahar kalah ka teh ceramah nya ari dahar kaputingnakeun aing mah kaburu tunuh hakeun bae we narima da saban-saban manusia teu dahar da teu lapar apaan eta teh dialog Pak dialog tauhid antara murid jeung guru cek muridna kontek rezeki ya kontek rezeki kabeh jelema ngayakinkeun lamun teu usaha moal boga duit ah bapak ge kitu da ya kayakinan teh euy teu ngarah mah moal ngari teu ngakal mah moal ngakeul kitu Pak teu usaha mah moal datang duit bener Pak tah kayakinan urang robah henteu usaha tapi duit datang lenengnya teu usaha tapi duit datang cek muridna moal bisa kitu Pak Guru mun urang ikhtiar pasti rezeki datang ai urang cicing mah da moal datang cek guruna eta mah makom maneh makom kuring mah cicing tapi rezeki bakal datang tah jadi hirup-hirup manusia teh kudu tepat dina makomna makom murid cek murid cicing heula Pak Guru kuring deuk mantuan anu metik stroberi leos ka kebon stroberi dipetik eta stroberi balikna datang ka guru hujahna bener tuh Pak Guru kuring ikhtiar mah menang ieu rezeki stroberi kumaha cek murid tak ieu keur Pak Guru satengah keur kuring satengah cek guru kuring mah tadi ge cicing tapi ieu stroberi datang satengahna kahartos jadi makom urang teh kali-kali berubah atuh ulah oh da urang mah mun teu usaha moal boga duit kali-kali mah Pak merpikir teh urang cicing tapi boga duit naon eta maksudna tong sarakah hirup mun bapak boga sawah 300 tumak da babari atuh 300 tumak bagikeun ka genepan saha nu kudu nyawahna nu miskin ngarah dahar babarengan ka dieu kitu ka dieu genepan nu miskin datang 300 tumak bere 50 tumakan sok maneh nyawah di tanah kuring tuh 50 tumak kabeh 50 tumak lamun menang genep karung beas tah genep 3 karung eukeur maneh 2 karung eukeur kuring bapak cicing eta beas datangnya tah di dinya artina manusia makomna teu usaha tapi datang di mana eta tempatna keur jelema nu teu sarakah ari jelema nu sarakah mah nyaanggar we kudu mikiran batur kuring nu nyawa awak ripuh duit santang tuh datang sawah rempak jadi beban berit jadi sumping tuh jadi leneng kana hulu mata kunaon hirup manusia teu panggih jeung Allahna kasarakahan dina hirupna aduh heueuh wel aing sora kuat geus kikieuan kumaha keun bae tuh paingan atuh paingan yeuh aya judul Rajaban nyamut Rajab matak bahasa Rajaban mah bijil tina lapad Quran surat Bani Israil ayat kahiji subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina Rajaban teh diurang da di Arab mah eueuh ngaran Rajaban muludan teh diurang da di Arab mah eueuh muludan sabab di Indonesia mah pangajian teh sok make ngaran lamun Rajab Rajaban lamun mulud muludan atuh aya tetangga urang dulur urang tara Rajaban tara muludan keun bae urang nu osok pek tuluykeun anu tara tong sok digeunggeureurkeun sabab itu sahadatna sarua zakatna sarua sodakona sarua puasana sarua masjidna sarua kiblatna sarua kadar eta aya beda Rajab jeung henteu mulud jeung henteu itu mah terserah gumantung kana kapribadian sewang-sewangan jadi entong latihan gurger wae entong latihan pasea wae da eta mah sebatas ngaran pandi urang mah pangajian teh make ngaran ngarariung poe Jumaah di masjid bere ngaran jimat ngaji Jumat ngariung poe Ahad jihad ngaji Ahad cek nu datang bari ngarti jimat ngaji Jumat oh euy muka kitab jihad ngaji Ahad oh euy maca Yasin cek nu datang kumaha cek nu tara datang jimat ngaji Jumat wah cenah euy moal teu ngadu batu ali nah judulna jimat jihad ngaji Ahad cek nu datang oh Yasinan jeung Pak Ustad poe Ahad ai cek nu teu datang pan sudon jihad wah masjid teh moal teu nyarieun bom matak cek kuring ge ulah waka suudon tong nganilai perkara tina judulna
tong nempo jelema tina cangkangna tapi rasakeun eusi hatena sabab bapa salat ibu salat kuring salat cantang tu salat bapa karasaeun ku tetangga cantang tu salat kuring karasaeun ku baraya sedengkeun salat maknana lain nu katempo lain nu ciri lain nu denge tapi salat urang kudu karasa ku diri ku batur ku dulur jeung ku tetangga matak jelema nu sok salat tapi pedit eta salat teu karasa ku baraya beres lah pokona apan jelema salat mah jeung aya assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca pan katuhu teh simbol kaalusan kenca teh simbol kagorengan katuhu simbol beunghar kenca simbol sangsara jelema salat mah rurat reret Pak ka katuhu kanu beunghar penta jakatna kanu sangsara salurkeun jakatna ta eta makna salat tina terakhir assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca dalin harti culang cileung reret ka pakades hambura di ditu aya nu teu dahar kuring da teu boga cing sugan ti pakades aya 2 liter gebro teteh assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca aya nu sangsara anterkeun ka ditu 2 literanana ulah ti pakades 2 liter disakuan 1 liter ka ditu panggih 1 liter eta mah bangsat ngaranna atuh salat teh geus leungit jadi salat teh kudu karasa lamun takbir pan takbir teh kieu Bu Allahu Akbar lamun bapak lalajo film perang grasok Bandungan angkat tangan pan kieu di dieu aya bapak polisi panggih jeung penjahat angkat tangan apan penjahat teh geuning juga angkat tangan naon teh makna ngangkat tangan sumerah diri kanu maha kawasa deuk hideung deuk beureum deuk koneng deuk kayas deuk kolentangan deuk sangsara deuk beunghar mangga Gusti bodoh ku Allah dibodohkeun mah jadi salamet pinter ku Allah dipinterkeun mah jadi salamet nu paling paur mah jelema pinter ngarasa pinter ngarasa bodoh mah teu naon jelema bodoh ngarasa bodoh neangan kapinteran jelema pinter ngarasa pinter sombong dina kapinteran tuh bener ya ngarasa pikir dah heueuh atuh tina wudu gerasok wudu teh kudu karasa ku baraya apan wudu teh kakemu geuning kakemu ku cai bersih disebut cai mustakmal cek ilmu fikih cai suci dan mensucikan heueuh eta teh kasucian kudu dibawa kana bibir ulah ai cai suci ai bibir kotor wae maknya geus wudu ngomongkeun batur maknya geus wudu nyarekan batur maknya geus wudu nyarekan tetangga maknya geus wudu nyarekan baraya nah pan cai nah ge cai suci artinya kasucian kudu dibawa karena bibir lamun cai suci maka kaluarkeun teh ucapan nu suci anu matak ngeunah kana diri sasama teu boleh sae batur teh teu boleh sae batur mabok sae batur judi sae eta teh wudu ngaranna lieureun batur jinah sae kitu ya tuluy sae naon maksudna sae heueuh pan ucapan adalah doa daripada urang ngahujat euy mabok teh neraka euy jinah teh neraka daripada urang ngahujat pi omongeun lebih baik urang ngomongkeun sae artina ngadoakeun sing jadi jelema sae tuh wudu teh ngaranna teh rarai pan diwuduan diusap ku tilu balikan ku cai bersih kene ibu naon ieu rarai diusap sing marah mai sehingga wudu teh karasa ku batur somea dareh deh alus budi hade basa ieu mah geus warudu harasem beungeut asa teu wudu sia teh ceuli di wuduan tong sabandenge kana kagorengan mastaka di wuduan hibdul akli gera jaga akal pikiran tong mikiran kasalahan jeung kagoreng patutan batur kade kagorengan batur teh enteng keur urang poe ayeuna batur nu goreng hiji waktu mah urang nu goreng bener leungeun di wuduan naon makna leungeun di wuduan hayang barang bere suku di wuduan naon maknana tong ngalengkah kana salah ngan balik deui kana hate matak wudu lain sebatas kudu bersih tina hadas leutik jeung hadas gede tapi wudu teh tah aya perkara nu kudu bersihan panyakit nu aya dina diri hate ngaranna syirik pidik jahil kan ieu istren panastren dudupak rulupak teu kaopan cegukan punungan jelema nu geus wudu kudu geus bisa leungit perkara eta well matak sapanjang wudu ngomongkeun kene batur mending ngeueuh maneh ka itu ya bapak ini ibadah haji ka mana ini ibadah haji ka Mekah naon disebutna ibadah haji teh ka Mekah naon disebutna Mekah teh tanah suci kasucian kudu dibawa ka dieu da bakal balik moal cicing di ditu ari ini ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok mana bukti eta teh disebut haji ngamu tanah ledok teh
Kau mau balik haji jadi hasem banget majigana tanah kuburan. Init ka tanah suci balik oge kudu cicing dina kasucian. Ieu mah ari init ka tanah suci mayar 75 juta ai balik jadi tanah ledok. Lebar Pak. Nya balik deui ka urang. Da Ka'bah di ditu da sebenarnya mah hate urang. Ibadah sa'i di ditu sebenarnya mah di urang. Tawaf di ditu sebenarnya mah di urang. Wukuf di ditu sebenarnya mah di urang. Di ditu mah tempat kejadian perkara. Mekah aya ibadah sa'i. Ibadah sa'i teh ti ibadah sa'i teh ti sopa nepi ka Marwah. Kudu ingat lalakon Siti Hajar keur merjuangkeun anakna Ismail neangan kadaharan nepi ka kukurlingan ti sopa nepi ka Marwah. Urang init ka ditu apal sopa apal Marwah kukurlingan 7 balikan melaan inung melaan nu ngaran anak mata keur naon umroh tiap tahun ari kolot nyeri hate ku kalakuan urang ari bapa nyurucud cai panon ku perilaku urang mana umrohna mana hajina. Well Allah hari umroh ini hari umroh tiap tahun kan itu hari kolot tuh boga beas ge eueuh nu mangmelikeun hari kolot imah butut eueuh nu mangomeankeun da cek kuring mah lebih baik ngomean imah kolot daripada dipakai umroh. Heueuh bener sadeul atuh da piraku kudu nepi ka bubuk nepi ka dinya tah nya umroh Pak umroh haji Pak haji reret heula kolot da sa'i teh ti sopa nepi ka Marwah teh ieu teh perjuangan inung melaan anak Siti Hajar melaan Ismail matak lamun urang deuk umroh jeung ibadah haji reret heula kolot reret heula inung geus kacumponan acan tanya ka hayangna naon karesepna matak kuring mah asli tah sok nanya ka pun bapa ge Pak cing teh hoyong dikintu naon abdi ka Cianjur. Oh entong cenah ada peuting mana teh nomor tutup Alfamart tutup ngan lamun ke hayang ngirim ka apa cenah oh sadiberena ku urang Cianjur we cenah tadi teh cing teh Pak arek cau wah cenah moal teu galede cau Cianjur mah tapunten nu leutik mah tong diasupkeun cing teh abah cing teh arek wajit wah jigana cenah nyarieun wajit ngora cenah Cianjur mah naon cing teh bada Cianjur mah mun teu salah mah Beneng jeung Karawang Subang, Karawang, Subang, Cianjur ku nagara di aku ketahanan pangan paling kuat teh Karawang, Subang, Cianjur. Nah, apan aya beas Karawang, aya beas Subang, aya beas Cianjur. Matak abdi teu reug hate balik ti dieu teh jigana di bahanan beas Cianjur. Eta ge meureun pakadesnya. Atuh kumaha cenah cek pakades teh lamun eueuh eta mah lain pakades nu perdit, kurang persiapan we eta. Kita abdi teh balik ti dieu pun bapak teh ti mana cenah maneh di Cianjur nah teu mawa beas Cianjur tah deuk kumaha urang ngomong ah abdi mah deuk kieu we hampura apa urang Cianjur mah diologe cadu mere deuk kitu we urang mah sing hade ka inung sing hade ka nu jadi bapak itu teh ibadah sa'i teh di dieu geuning Pak di ditu mah TKP tempat kejadian perkara perilakunna mah di dieu wukuf di padang Arafah ngahulang ngejentul cicing naon tatapa teh tatapa jeung puasa wukuf teh Pak pancekolot baheula ge mun maneh hayang beunghar hayang tenang hate tatapa ari tatapa teh teu loba gaul sok bapak loba gaul da hate teh nyautan batur meuli kursi pan nyaut ka awak urang batur boga TV nyaut dan nempo TV batur baturnya imah gede hayang nurutan deuk tenang kumaha matak jelema anu wukuf di padang Arafah tatapa teu loba gaul kecuali dina kapentingan. Da ieu mah bibir oge teu penting dar ngomong atuh. Panggih jeung nu gelo dar seseurian nu gelo pan teu penting teh geus sidik gelo dar diomongkeun. Cek nu gelo teh wing mah geus puguh cenah gelo. Coba maneh seseurian ka wing. Jadi jelema nu wukuf di padang Arafah, jelema nu tawaf mah geus teu hayang nyarita nu kurang penting bisi pi omongeun. Kira-kira bapak apal ka goreng patutan batur geus tong hayong sok hayang ngabeja-beja teu penting di beja-beja ge Pak dina kapanggihna bakal bedang dina kapanggihna bakal pasea dina kapanggihna bakal paburencai mata tutup ai batur ulah nepi ka bijil tina bibir urang teangan nu wukuf nepi ka dinya hararese anger we wukuf ngocobrot ngomongkeun batur mah anger ya. Nabi Ibrahim apan diduruku seuneu kuliana rukuni bardawa salaman alal Ibrahim hei seuneu tiis salamatkeun Nabi Ibrahim salamat
kunaon kuseuna diduruk nepi ka teu neurak urang oge kudu teu neurak kuseuna ngan lain harti urang diduruk naon maksudna tong kaduruk ku milik batur tong kaduruk ku harta batur salamet hirup heuh Bu ieu mah kabita ku perkara nu aya di batur teh batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu da eta kongkorong tina lajada ladang COD pan capek hirup kaduruk teh tuh matak Nabi Ibrahim diduruk ku seuneu salamet kunaon tiis seuneuna urang oge kudu salamet jika Nabi Ibrahim nalika diri kaduruk ku milik batur nalika diri kapanasan ku harta batur sing tumarima kana harta nu dipiboga boga makna tiap ibadah oge ngan urang we nu kurang nyaho teu kurang ngaji nepi ka jero akhirna teh salat tapi goreng jeung tatangga anger salat ngomongkeun batur anger berarti eta salat teh karek salat alus bacaan can alus dina ucapan aduh geunah aya ceramah kita da isuk teh insyaallah bapak geus salat teh moal wani ngomongkeun batur cek ibu teh nah bapak jadi nyempe salat penting aing ngadenge ngadenge naon bapak geuning bacaan salat teh alus tah mah geuning bacaan salat alus teh kudu dibawa kana ucapan anu alus matak umat Islam mah salatna lain 5 waktu subuh duhur asar maghrib isya eta mah filosofi hanya gambaran urang mah 24 kudu keur salat matak jelema eudek sare wae ngadoa eta teh gambaran tina salat gugah kulem wae ngadoa gambaran tina salat dekul salat subuh beres salat subuh ngadoa gambaran tina salat matak umat Islam wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah waka maut anjeun kecuali keur kaayaan pasrah sumerah 24 jam kudu pasrah sumerah takbir artina pasrah sumerah nyerenkeun ka pangeranna sabeuleug geunyeur deuk maut iraha bae ge mangsa bodoh lamun hirup geus sarupa kitu tuh ayeuna ieu rajaban Pak naon tujuan rajaban hanya sebatas ngaran da eusieuna mah ngaji keneh ngaji matak nanaunan cenah rajaban nanaunan muludan anu tara teh ulah kitu deh tong sok mun ogado wae atuh urang anu osok tong ngageunggeureurkeun nu tara ge tong ancrup ka nu osok gerapi gawe ku carana masing-masing ku cirina sewangan kahartos Pak ngeunah lamun hirup umat Islam geus silih hargaan da ngeunah nu hiji salat ge pan subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tapi sa masjid geunah lalajonna teh ieu mah pan beda saeutik ge nu hiji subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atuh misah masjid akhirna teh masjid teh gede tapi kosong eusi nu hiji utek-utek nu hiji jecengkeun ngahiji eta di masjid nu utek-utek jeung nu jeceng tanu paur mah nu meureup nu hiji subhana rabbiyal azim bae nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bae tanu katilu nu ulah mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi ta eta nu ulah mah geunah lamun hirup geus bisa silih ajena ngeunah rajaban jeung teu rajaban muludan jeung teu muludan nikmat Pak lamun hirup babarengan al ikhtilafu bainal ummati rahmatan jadikeun perbedaan antara umatku teh jadi rahmat ulah jadi silih laknat da ayeuna mah perbedaan teh beda saeutik jadi laknat atuh padahal perbedaan teh kudu jadi rahmat naon tujuanana eta napelkeun kalimat subhana rajaban subhana ladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina subhana mimitina ge subhana teh naon maha suci Gusti Allah maka bibir geus ngomong subhana maha suci Allah ngewa lamun hate kotor lamun bibir subhanallah ari hate kotor naon bedana jeung kadongdong lemes luar tapi rumet eusina matak subhanallah teh subhana maha suci Allah barengan ku hate anu bersih jelema nu hate bersih bakal enjoy jelema nu hate bersih bakal tenang nu ditempo Allah nu kadenge Allah nu dirasa ge ukur Allah kieu ya Pak besi kurang paham nu katempo Allah nu kadenge Allah nu karasa Allah kieu bapak teh balik ti dieu pamajikan juga ngamuk pedah telat balik biasana meureun bapak balik jam 11 iya jam setengah 1 pamajikan juga ngamuk ka bapak teh sia panu keur ngamuk mah kitu nya telat balik ti mana heula bawa beger tah
bapak ulah kapancing tempo nu ditempo entong pamajikan da pamajikan mah keur nyarekan bapak tempo ku bapak pamajikan. Nah ieu teh pamajikan bapak lain Pak. Pamajikan bapak mah anu nyangu, anu masak, ngumah wadah, nyeusehan, dikekepandaekan, borosot budak nepi ka 5 ge sugemaeun, tah eta pamajikan bapak. Kadar eta bapak telat balik nyebut sia, kepret ku aing, cekok ku aing, geuleuh aing ka maneh, tong kapancing. Tempo aya Allah deuk naekeun darajat bapak nalika bapak sanggup nyengeurepan pamajikan goreng adat. Lol bapak kahareup mah hampura bapak nu lepat. Nempo Allah teh. Kahartos ibu aya eueuh lalaki nu kitu teu dianggap Pak iwal urang tah saurang datang ka imah pamajikan ngamuk tara urang mah tara ngamuk deui antep we nah nu katempo teh Allah deuk naekeun darajat kuring nalika kuring mampu nyengeurepan adat goreng pamajikan moal cerai moal pasea hampura bapak mah nya telatkeun enjing mah moal atuh ngarah teu telat mah ngiring we mamah enjing pangaosan beres duanana. Bapak hayang ninyuh cikopi leos pamajikan ka dapur ali gula warna bodas uyah ge warna bodas ibu keur lulungu kerebek kana uyah kocekeun jeung cikopi regot ku bapak amek teu Pak uyah dibubeskeun kana cikopi pan pangset kumaha cek bapak mengo sia mah hirup teh pangset tah eta bapak teu nempo Allah coba lamun nempo Allah pamajikan keur lulungu salah aing make jeung nitah mah ka dieu aya naon bapana urang baheula keur bobogohan pernah ngopi babarengan sagelas kuduaan tak ieu bapak setengah ayeuna setengah deui wayahna beakeun ku maneh regot ku pamajikan bapak geuning pangset sumuhun da teu pasea nu ditempona Allah nu didenge Allah nu karasana ge ukur Gusti Allah matak disebut we la ilaha illallah ieu mah ari nyarita la ilaha illallah itu gede amek asal ieu aing ngomongkeun la ilaha illallah teh aya di pangeran aing Allah nu katempo lain Allah nu kadenge lain Allah nu karasa lain Allah beletuk bapak diomongkeun ku batur geura tempo Pak aya Allah deuk naekeun darajat bapak nalika urang sabar dihina batur matak jelema nu boga la ilaha illallah moal lawanan moal kasigeungan bakal kuat mentalna sabab nu ditempo lain jelemana tapi nu ditempo aya Allah deuk naekeun darajat nalika urang sanggup jeung sabar nyengeurepan goreng pucus tatangga jeung baraya ka awak urang bener tah matak eusina teh la ilaha illallah teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara kira sok ibu sing bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisi ibu aya tetangga nu tara seuri tah isup tepungan derwe ibu babara katakan hareupeunana insyaallah ibu teh didagor termos teh maksud kuring mah urang seuri kanu baeud teh tong saruana bapak gitu lamun nanya batur taranemalan tah isuk tepungan urang gitu penting geus pengajian jeung nana gerhana poin katilu tina la ilaha illallah teh urang kudu nanya ka nu tara pan babengok maneh teh tara nanya sok kunaon urang anggeuskeun ai bapak kunaon teh hideng maksud kuring nanya ka nu tara teh tong saruan katempo Allah kadenge Allah nu karasa ge adalah jebrot bapak dibere rugi dina ekonomi sawah hancur kaleled caah imah ragrag jadi butut pamajikan ngadak-ngadak jadi ngamuk tah didinya Pak koncina aya Allah naekeun darajat bapak nalika sabar diuji ku pangerana jadi jelema boga la ilaha illallah mah geus moal rungsing moal pusing moal riweuh moal capek nah kabehanana ge nu dirasa iwal Allah nu kadenge iwal Allah nu katempo ge iwal Gusti wayahna sing bari sangamalkeun moal pasea hirup teh Pak kajen ditunjuk irung disebut bagong mah nana gerhana mah bagong urang mah teu kasigeung nah da sakabang mah heueuh sok jadi urang ge pan ari bagong teh susu loduknya kadang-kadang mah pan ai bagong teh eta teh simbol urang kadang-kadang urang mah manusia ari sifat kadang-kadang mah ngabagong Pak nyeluduk we jadi lamun ku batur hei bagong bae osok gitu wah ibu-ibu mah jiga orai geus ibu ungek sabodo gitu
nah mah kejeng orai pan orai ge ganti kulitna ngan ngaran anger orayna pan pangajian urang teh karek sebatas ganti tiung jeung bajuna pan akhlak macan ganti-ganti hate can ganti-ganti heueuh naon beda jeung orai ganti kulit teu ganti ngaran pangaosan mineng ngaji mineng Quran dibuka hadis diaji ai kata tangga pasea jeung dulur teu akur-akur naon benten jeung orai kobra tuh matak disebut orai teh teu kudu kasigeung heueuh keun bae kitu osok sakapeung bener. Wah belut sana belut hoi sana anak belut baik dasa gepeng mah urang ge sok jadi belut gawir komo pejabat mah ngabelut wae geuning laleueur dicokot omonganna teh loba janji eueuh bukti loba waos nyoros tanpa buktos paribasa demi rakyat si horeng ngawara dulu unggul heuh belut gawir teh kuat leueur ngomongna teh geuning alah keheul atuh da aing mah well pelajaran hirup pungkul alam teh matak jadikeun ieu alam teh madrasah urang mah lain bangunan madrasah urang mah lain 2 tingkat madrasah urang mah alam dunya ieu kudu jadi madrasah hayam jadi madrasah hayam manfaat kabeh buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna keur aduk atau tulangna pan ibu kaum sebelah eta hayam kabeh manfaat madrasah artina urang ulah eleh ku hayam kabehanana manfaat nah ari urang Pak ngerasok bapak ngenog enjing-enjing dagangkeun ka ditu tibatan payu mangadon ceuk batur naon hangru kitu teu payu matak madrasah subhana maha suci Gusti Allah bersihan ieu hate sabab Allah dek mere pelajaran ngaranna Isra Mi'raj ari Isra perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka urang memperingati Isra urang ge kudu memperingati berjalan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka urang ge kudu berjalan di mana urang berjalanna tina salah kana bener tina goreng kana alus tina pedit kana bager tina goreng jadi akur tina kedul jadi daek matak lamun rajang rajaban engke masjid bakal pinuh Quran bakal dibaraca jeung tatangga bakal bisa silih hampura jeung dulur bakal alakur ladang rajaban teh pan Isra berjalan kana arah anu leuwih alus matak lamun engke subuh salat subuh ki eueuh tak keur naon ieu rajaban lamun anu sangsara beki teu dahar teu kalah diantep naon fungsina rajaban lamun anu teu akur tuluy-tuluy nepi ka maot teu akur naon fungsina rajaban Nabi Muhammad rajab Isra berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang ge umatna kudu berjalan tina goreng kana alus tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina sok ngewa jadi cinta tina benci jadi tara benci itulah ngaran Isra keur urang teu mungkin urang mah Isra jiga Nabi Muhammad ngan urang mah kudu Isra dina perbuatan kahartos ya tuluy Mi'raj ai Mi'raj teh naik apa naik derajat manusia sabada Isra teh naik ibu nu pedit jadi bager naik derajat bagerna nu salah jadi alus naik dina derajat alusna nu kedul jadi daek naik derajat dina kadaekna nu pedit jadi bager naik derajat dina bagerna yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah ditaikeun ku Allah jelema iman jeung jelema nu boga ilmu ku beberapa derajat tuh Isra teh naik Nabi Muhammad naik ka Sidratul Muntaha urang ge naik ka mana kana nilai langit lain nilai dunya nilai langit nilai dunya mah disanjung batur dipuji batur dihormat batur dipikanya batur sebatas dunya tapi nilai langit teu dihargaan batur teu dihormat ku batur tapi ku Allah geus tercatat nilai-nilai kahadian urang nilai langit Pak kahartos ibu aya naon atuh make jeung dimi'rajkeun Nabi Muhammad ku Allah ditempokeun naon ditempokeun hukuman jeung siksaan kasaha ka Nabi keur naon keur memperingati umatna sehingga Nabi Muhammad dakwahna leuwih semangat tauhidna leuwih moncer akidahna leuwih bener ditepikeun ka umatna sabab Nabi nyaksian siksaan jelema anu teu berakidah salah sahijina apa Nabi teh noong jelema anu ngaguntingan letah sorangan letah diguntingan bibir diguntingan balobor ku getih nepi ka Nabi nyurucut cai sosana tumanya ka malaikat saha eta teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu sapetang baris miwarang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe saha kira-kira Pak lain wel saha kira-kira
ngaguntingan bibir sorangan neuk tekan letah sorangan geus ditanya ku nabi saha eta ya hei malaikat umat anjeun nu kumaha nu capetang baris miwarang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe saha sok sing wani saha tak aya nu wani hiji Pak Ustad lah di aku bener Pak eta omongan teh saha eta mubalik lur matak jadi mubalik teh lain ngeunah lain hayang lain atoh musibah gede nalika omonganana teu akur jeung pagawean heuh munafik teh ngaranna hukumanana digunting bibirna sorangan ditek-tekan letahna sorangan kunaon bongan ka batur nyeun alus tapi diri goreng keneh nu ancaman pertama dina Mi'raj adalah keur para mubalik mata mun di dia aya Pak Ustad ulah bangga jadi ustadna ulah bangga jadi kiaina lamun omongan can akur jeung pagaweanana alah utak urang ge dipikir-pikir acara kieu mah aing hoream ceramahna ge asa nyiniran ka urang kaduhung da diomongkeun atuh da tapi da lain kuring wungkul lain mubalik wungkul ibu ge sarua mana bukti eta ka budak nitah ka masjid geuning ibu ngajedog wae ka masjid sajang sakitu DKM fanatik awong-awongan cek budak teh ai mamah kagok Persib sarua apa nilainya matak lain ustad tapi nu ditek-tekan letah sorangan digunting bibir sorangan bisa jadi urang sararea pan bapak ge mapatahan budak majikan nu heueuh nya sok ngaraku kayaknya teu hiji naik deui nabi teh ditempukeun kana siksaan aya jelema nu ngojay dina lautan darah naik ka darat gubrak deui naik ka darat gubrak deui palobor ku getih bebeakan tapi kainum kadahar eta getih nabi nyuruh curcai soca nanya ka malaikat saha eta umat anjeun ya rasul saha eta umat anjeun nu kumaha anu nulungan batur tapi nyakek beheungna hampura ceramah kieu mah kudu nepi da kadar eta aya nu ngewa bodoh saha eta umat anjeun anu nulungan batur tapi nyakek beheungna nyai bisi maneh teu boga duit datang ka mak kumaha disadiakeun 2 juta dina sabulan ngan lamun teu bisa mulangkeun dina sabulan wayahna kudu jadi 2,5 juta teu kabayang jelema sangsara ngecolok duit 2 juta dina sataun teu kabayar imahna bisa beak nu kitu ngaranna rentenir sarua jeung nyedot darah babaturanana well mantap lamun di dieu aya jelema kitu ira hadek cager euy beres na ieu euy nya wayahna kurang ditepikeun kadar eta besi aya rentenir kasiniran balik ka ditu teu kudu riweuh nyoba dua tah ngaranna rentenir ongkoh nulungan tapi nya kek beheung batur atuh kadang kek teu bisa dahar situ teh nepi ka sawah beak imah beak lantaran melaan bunga jeung hutang nu kitu ngaranna rentenir nginuman darah dulurna sorangan naik nu katilu aya jelema di bere dahar alus kadaharanana hade tapi milih keneh kadaharan buyatak jeung bilatungan tapi kadaharan anu alus diarantep saha eta malaikat eta teh umat anjeun ya rasul nu kumaha anu boga pemajikan ai pemajikan diantep ari bondon dipiara ari anu di jalan gara 700.000 ka bedag ai pamajikan menta 100 ge riweuh ka mana duit geus beak pamajikan mah nah ai kanu di jalan 700 beringan sajam nah kuring apal apan beja ti bapak ieu anu halal mah pamajikan urang pek sugemakeun pek manja pek bajuan pek imahan pek bere kadaharan teh eta jadi ibadah mere kanu kitu kartu kitu patut mah hampura teu jadi ibadah datang ku Allah diberi peringatan ngaranna penyakit aid penyakit kelamin loba jelema eureun kanu kituna naha da loba penyakit aid matak samemeh terjadi penyakit eta leuwih hade tong jajan nu kitu patut kuring mah apa cicingna ge wayah kieu tah handapeun tanggal caringin asli rok paroronok buuk di beureman mun datang teu geuning ka kuring om check in om gitu ka urang teh cing teh punten abdi mah ustad aduh cenah nya ustadna dipoto emung cing teh eta rok ponok dipoto jeung urang mata karita aya baligo partai pake rokna tapi si eta ge teu salah-salah teuing pak ku zaman ayeuna teu salah da kuring pernah ngawangkong cing teh neng kunaon bet damel di nu kieu nyurujud cai panonna abdi teh cenah inung bapak tos teu aya salaki kabur nah ka mana cing teh salaki kabur urang mana Cianjur
cing teh cing nempo potona kumisna teh rada ipis batak abdi teh rada cingceung kieu teh itu nempoan teh sugan we anu kabur si itu nepi ka si itu gawe di nu kitu teh salaki cenah kabur budak sadua-dua indung bapak geus eueuh abdi teh diteuneun we bari di lemur batur ngontrak teu kabayar dahar eueuh sanguna bingung abdi lamun anak boga panyakit akhirna abdi ngajual diri lain kahayang kapaksa kunyaah ka anak duh nyeredet Pak cing teh atuh eureun we neng da gawe di nu kieu teh eta teh jinah apal abdi ge wala takrobu jinah geuning cing teh apal eta dalilna boro-boro jinah ngadeukeutan ge ulah terang da siang mah abdi ngilu ngaos ka Pak Kiai ngan wengi we abdi da dagang surabi gitu dipikir-pikir asa bawa-bawa jamaah urang cing teh eudeuh eureun bade cenah riren da abdi hoyong da ieu teh hina pagawean kieu teh talung kene dagang roti sidik rotina talung kene dagang balok sidik balokna ari abdi cenah dagang naon eta cing teh dagang naon atuh cing teh riren atuh riren nya mangga cenah abdi riren cing teh naon syaratna tikah abdi kuaa teu sudi Pak tamatak abdi ka dieu teh dek nawarkeun ka bapak-bapak ngarah itu eureun pek rasa kawin ku bapak insyaallah itu eureun naha aya nu ngajamin ekonomina aya anu melindungi pamimpin rumah tanggana kunaon itu gawe dinu kitu lantaran lieur deungeun ragap taya hirup teu neut peh teu hos indung bapak geus eueuh salaki ngadon kabur tamatak bisa di dia aya lalaki nu kabur isuk balik deui ka ditu kumisna teh rada ipis tamatak kigiane ngan untungna teh di dieu poek jadi teu katempo nah jiga ieu nu di tengah geuning tilu naik deui nabi teh pan ditempo nu ngadagoran sirahna tah ieu nu paling paur Pak ngadagoran sirah jebro deui bencar sirahna jebro deui bencar sirahna saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu wani ninggalkeun ibadah salat nu wani ninggalkeun ibadah salat nah hukumanana make jeung ngadagoran sirah apaan salat aya sujud artina jelema nu teu salat mah geus embung sujud ka Gusti Allah matak neng ieu boloba budak ABG teangan lalaki mah lain anu getol gawena lain nu getol kasawahna lain nu getol usahana minimal nu getol sujudna lamun jelema osok sujud rezeki ngalir ti Gusti Allah bisa jadi ku nyawahna bisa jadi ku digawe pabrikna lamun jalma nu tara sujud neng ampuranya neangan jodoh kudu apik neng teh lebar Allah wae ditinggalkeun komo neng nu teu boga naon-naon gampang ditinggalkeunana Allah wae maha sagala-gala geus wani ditinggalkeun ku ninggalkeun salatna ninggalkeun Allah komo neng matak teangan mah lalaki teh nu sok salat nu sok soleh nu sok salat itu santri di mana di dia har banyak tuh orang dieu gitu di mana Dek Bunut oh Kampung Gedung Cianjur kene malah santren oh tuluikeun sing istiqomahnya ngan lamun ilmu hayang manfaat ngan dua syaratna alus ka inung bapak jeung alus ka guru selesai demi Allah alus ka inung bapak alus ka guru mas santren mah ilmu mah demi Allah Pak barokahna teu gede alus ka inung bapak pokona mah alus ka inung bapak alus ka guru ulah wani nyangangang ka guru mah tong wani neuteup ka guru mah lamun guru keur nerangkeun teh ulah kieu ngeluk ka guru mah tuh urang-urang bare tau geuning lamun guru-guru urang keur nerangkeun teh kieu ajrih urang lain juga budak ayeuna salah Pak guru aral komo aya guru dilelepkeun ka polisi mah lieur deh da eta tuh diciwit saeutik polisi bari polisi ge aya nepi ka sieun saha pamajikanana Pak Kapolda bapak polisi oh gagah keren newakan penjahat wanieun datang ka imah mau disarekan nah telat telat anger we duh ka bapak tuh jalma nu ninggalkeun salat sabab lamun hayang alus dina kahirupan alusan salat kunaon urang goreng dina kahirupan goreng na salat kunaon atuh Allah seuseut mere rezeki da urang ge seuseut dititah ku Allah tapi lamun urang gampang dititah Allah pamenta urang ge gampang diijabah ku Allah ieu mah paretah Allah hese nya Allah ge hese deui we atuh nyata cenah kuring mah henteu salat tapi beunghar sungkunan nu kitu patut mah 5 ngan ku Allah teh ditempokeun datang weh nabi teh ka Gusti Allah
sehingga nu dibaca ku urang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ta eta teh terjadina bacaan eta teh ketika Nabi bertemu jeung Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, kaberkahan kamuliaan milik salira ya Allah. Kumaha bahasa Allah ka Nabi? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasalamatan kaberkahan kami cek Allah keur anjeun hei Muhammad, lain keur urang Pak, keur Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi mah tadi pikiran ku Allah mah keur anjeun Muhammad, tapi jawaban Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dijawab ku Nabi kasalamatan keur abdi sadaya, sabab abdi teh boga umat, abdi teh boga rakyat, abdi teh boga hamba, abdi teh boga pengikut. Salamet anjeun teh ya Allah, salametkeun abdi jeung umat abdi. Matak urang salamet teh hampura ku doana Nabi Muhammad, disebut we syafaat Kangjeng Nabi. Tuh salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat teh pan gogodeg, kumaha mah jeung gogodeg. Nah cenah ieu mah Nabi Muhammad kunyaah-nyaah teuing eta ka umat, bari umat teh baradegong titah jakat tara, titah salat henteu, tapi nah ieu Nabi nepi ka nyaah-nyaah teuing kakara nyebut cek malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nu nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah teh lain sebatas urang, malaikat ge milu nyaksian. Palebah mana Nabi kasaksianana, akhlakna mana bukti teu wawuh jeung umatna, tapi Nabi nyebutkeun umatna. Teu kenal jeung umatna, tapi Nabi cinta ka umatna. Apaan ibu teu apal wujud Nabi, teu apal jirim Nabi, tapi urang cinta ka Kangjeng. Kunaon mimitina cinta ka Nabi? Hiji ku daek maca sholawat, nu kadua ku praktek kahirupan Kangjeng Nabi dina awak urang. Ari Nabi naon atuh kahirupanana? Lembut hatena, asa kampura, nyaahan, asihan, dedehan, tara ngumbar nafsu. Maka lamun jelema nyaahan, asihan, dedehan, teu ngumbar nafsu, asa kampura lembutna hate, artina urang keur nutur-nutur Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kado terindah ti Allah, ya Muhammad, umat anjeun disiksa ngan kami moal deuk nyiksa umat anjeun. Hiji patokanana naon eta? Salat. Matak salat teh keur mupus dosa. Ustad moal diguntingan letah, tukang rentan moal dibebas-bebas kana darah, atau bapak ge moal ngadaharan daging bangke. Da salat teh adalah bertobat, maka pek atuh salat urang teh jadikeun salat teh adalah tobat. Matak jelema anu salat tong keung tong sieun bakal disiksa, da salat teh alat keur panghapus dosa. Sehingga disebut we as-sholatu imadudin, salat teh tihangna agama. Jelema teh salat artina nuar agama. Nu kadua cek para ustad, bainal kupri wal mukmin as-sholah, pembatas antara kupur jeung mukmin teh adalah salat. Matak rajaban hasilna salat, hayu urang pigawe subuh, duhur, asar, maghrib jeung isya salat, 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 salat. Terakhir salat kudu ngahasilkeun akhlak, sod lam jeung ta, sod sidqul qauli, lam layinul qalbi, ta tarku ma'asi. Salat ngalahirkeun akhlak, sidqul qauli alus ucapanana, layinul qalbi laleuleus eusi hatena, tarku ma'asi ninggalkeun bentuk kamaksiatan dina dirina. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria lambana kasalamatan, lawangna kabagjaan, kembang senetik senebaran sari, tutup lawang sigotaka. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsana jaza, hatur nuhun ka pangresa mubalik anu parantos ngadugikeun ceramah Islam, hukum Allah sunnah Rasul anu kalintang sing padat oge kahartos ku urang sadayana. Mugia saantero anu parantos didugikeun ku anjeunna sing janten obor sekaligus jadi bekal oge jadi panggeuing
kanggo leuwih mantepkeun iman ka Allah oge dasar kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Gusti